Sallallahu ala Muhammad. Gitu. Nah, palama parogo min itosihi dina mangsana beres tatina bersina eta Nabi Adam nazala suruhu min pamihi. Dina beres-beres bersin tuluy eta si roh lungsur kana cangkemna Nabi Adam gitu. Walisanihi jeung lisana Nabi Adam wa uzunaihi jeung dua cepina Nabi Adam. Walakinahullahu ta'ala jeung nalkina nungtun Allah ta'ala ka Nabi Adam. Mana ayyakula kana yen tang ngucap ieu Nabi Adam alhamdulillah gitu. Jadi dituntun ditalkin langsung ku Gusti Allah lakanahullah ta'ala. Ditalkin teh dituntun. Kita ngucapkeun alhamdulillah. Itu cangkem. Mangka pajabau mangka ngajawab kana eta bersih Nabi Adam yarhamuka mapane rahmat kanjeun saha rabbuka pangeran anjeun ya Adamu hei Adam begitu matak sunat nya begitu bersin yarhamu kalau orang ngucapkan alhamdulillah begitu bersin alhamdulillah nanu ngadangu yarhamu Allah gitu itu saha we nu ngadangu nama gitu. Sumana zalatir ruhu ila sadri teras eta ruh lungsur kana dadana Nabi Adam fa'ajjalal qiyamah mangka eta Nabi Adam buru-buru hayang naon hayang buru-buru cengkat hayang buru-buru ngadeg sementara apa nan ieu masih tanda ka handapna mah ka dieu mah tos kana dada hayang buru-buru cengkat nah hayang ajula hayang buru-buru ajul eta geuningan dina dada sok ajol-ajolan bae nya mun hayang naon teh hayang buru-buru anggeus we cenah meni kesal cenah mun hayang buru-buru anggeus we mun beunghar hayang buru-buru we beunghar mun usaha hayang buru-buru we rengse jeung bebeunangan gede kan kitu dalin sirah eta mah dada nu mawa pangaruhna teh eta ceuk dia fa'azalal qiyam hayang buru-buru ngadeg eta Nabi Adam ngan palam yumkin ngan pancan mampu kusabna kahandapna masih keneh ta tanu. Jadi ruh karek semet dada gitu. Matak wazalika qaulu ta'ala. Nah, karena di dia aya daun Gusti Allah Ta'ala wa kanal insanu ajula tayeu. Walal mimrodi wa kana jeung aya sal insanu manusia eta ajolan manusia mah. Hayang buru bae gitu mun jijienan hayang buru-buru anggeus gitu. Nah eta didinya jedahna teh jadi can anggeus macan waktu anggeus beres ke sakitu engke isuk dituluykeun kan kitu kuduna mah ari urang mah ajol-ajolan bae eta dina Quran wa in kanal insanu ajula manusia mah sok buru hayang buru-buru wae ajol-ajolan palamma wasolatir ruhu ila jawfi mangka dina mangsana panta atau dugi naon ruhu ila jawfihi kana patuangan Nabi Adam istaha atau ama teh mangkah mika hoyong ya Nabi Adam atau ama kana tuang gitu begitu si ruh abus kana jawab kana patuangan mangkah kadidinya istaha ta'am mika hayang kana katuangan suman tasaros ruhu pikuli jasadi geus didinya nyebar tina jawab teh nyebar we ruh teh ka setiap titik ka setiap kabeh sel-sel tubuh eueuh nu kaliwat nyebar we suruh teh geus tina patuanganan nyebar we ka ditu ka dieu nyebar gitu. Pikul jasadi dina setiap jasadna Nabi anu kanaon matak moal aya hiji oge sel dina tubuh makhluk anu teu karohan. Yakin pasti kabeh sel nu aya dina awak kabeh 360 titik saraf kabeh karuhan. Itu matak dina nalika dirabutna ruh Gusti Sabali nyebutkan 1000 tahun karaos kene 500 cek Imam Ghazali mengenai 500 tahun teh karasa kalih nyeri atuh udah dirabut atuh sakabeh naon sakabeh seni urat-urat saraf kabeh eueuh nu teu karuan yakin karuan matak nyebar ta dirinya tina jawabna tina patuangan Nabi Adam mangka pasoro lahman wa daman wa aruqan begitu nyebar eta ruh ka seluruh jasad Nabi Adam mangka jadi daging wadaman jadi getih
wa arukon jadi kesang, wa asbana jadi weh sendi-sendi. Gitu. Jadi weh aya tulang rusukan, pan asal mah tanda. Geus nyebar jadi daging, jadi getih, jadi saraf kabeh, jadi sendi-sendi, jadi ulah tulang rusuk. Jadi weh eta mah. Nah tidinya ruh nyebar. Nah terus gitu summa kasahullahu ta'ala libasan min suprin. Tas gitu ku Allah diangwan we. Gitu. Tina naon tina baju tina pirang-pirang angwan min suprin anu pokok diangwan layakna pimpinan gitu. Nah gitu yazdadu kulla yaumin husnan wa jamalan. Nah tiap hari ke hari itu terus berubah. Siraraina ieu teh jeung jasada teh semakin gagah, semakin bercahaya, semakin ganteng, semakin terus tipe ka poe teh ngena naon barobah. Ganteng, gagah, cahaya, terus gitu tiap poe ka poe teh. Gitu. Pan urang mah tiap poe ka poe teh beda. Urang mah nya kulau da tara mandi. Mana ada mah, kade. Husnan wa jamalan. Tambah hade, tambah gol, mun ganteng, tambah gagah, tambah ganteng. Geus we terus. Tiap poe ka poe teh kitu jeung kitu. Nambah ganteng, nambah gagah terus we husnan wa jamalan. Gitu. Gitu nya. Palama qarafa dan bu Badalallahu ta'ala hadza supro bil jiddi tuh. Maka dina nalika ieu lek tibana ieu naon? Tibana kana dosa, maka Allah tangga gantikeun kana eta kuku. Bil jildi kalawan kulit gitu. Tak rek kieu tong kitu, ganti gitu. Azuprunya jadi kulit, jadi kuku. Wa baqiyas minhu baqiyatu anamilihi. Nah geus kitu tetep sasesana pirang-pirang tina kuku-kuku tina panangan terus jara di naon jara di kulitan terus kabeh komplit weh. Itu komplit pan tadi mah pantangan mah hasil sebaran tina ieu jara di daging, jara di urat-urat, jara di tulang, jara di sagala gitu. Jadi weh kuku barijil gitu. Jadi weh naon ieu ramo-ramo ngabentuk weh. Jadi semakin hari itu semakin halus, semakin gagah, semakin katingali hebatnya. Gitu. Semakin katingali. Nah sabab liu zakiro bisalik awalah halihi karena supaya nana keur nginget-nginget karena eta awalah halihi dina mimiti tingkahna gitu. Mata kepala ma'atamallahu ta'ala khalaqa adama mangka dina mangsa nyampurnakeun Gusti Allah karena ngadamal Nabi Adam alaihissalam nufikha fihi ruhu maka dirinya ditiupkeun ruh dina jasareun Nabi Adam begitu geus sampurna aya beuleuh genyer tina taneuh nah titinya baru ditiupkeun roh nah jadi mulai nyebarna gitu. Maka albasahu min libasil jannah begitu geus sempurna geus cocok atas tiasa ngadeg geus asade kabeh geus nyebar maka ku Allah dipake diangwan tiangwan tina surga gitu angwan keagungan bahkan wa nuru Muhammadin yalma'u fi wajhihi gitu. Nah moncorong dina raraina Nabi Adam teh aya nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katingal gitu moncorong kal qamari lailatal badri teu beda we seperti bulan dina peutingan purnama gitu pan eta teh coba tina nur Kangjeng Nabi apa sadayana oge prosesna teh tah moncorong tina raraina Nabi Adam teh aya nur Kangjeng Nabi teu beda seperti bulan purnama gitu. Bahkan ropa ala saririn wa hamlin ala a'naqil malaika tuh bahkan naik teh ala saririn kana anu dirahasiakeun wa hamlin jeung naon jeung mawa ala a'naqil malaikat kana pirang-pirang ieu narehna malaikat qala maka ngadusallata gusallah alahum kaeta malaikat kabeh tupu bihis samawatu bisaririhi rek tawaf anjeun malaikat tuh ka pirang-pirang langit bisaririhi kalawan kamulyaan ieu Nabi Adam tawaf Nabi Adam teh tos ieu nya tos sempurna gitu tarawaf eta para malaikat gitu. Nah sabab liyaura ajaibahu wa ma fiha karena supaya bisa ninggal Nabi Adam kana keagungan kana keajaiban langit
kabeh gitu. Tawaf ditemongkeun rupa-rupa langit kieu naon supaya teh sadi nggak langsung karena keajaiban nu didamel ku Gusti Allah gitu. Wa ma fiha jeung naon perkara nu aya di jero langit malaikat tararuwah tah ieu ditunjukkeun tah gitu. Tunjukkeun gitu. Maka payasdadu yakinan maka namih-namih karena malaikat eta Nabi Adam yakinan terus gitu. Nah situ pakolas malaikat ngadau ye para malaikat Rabbana sami'na wa ata'na pahamalasul malaika Rabbana hei pangeran abdi sadaya sami'na abdi ngarungu sadayana wa ata'na abdi manut taat ka Gusti sadayana pahamalasu mangka nyanak ka eta Nabi Adam saal malaikat tu pirang-pirang malaikat ala anakiha kana pirang-pirang leherna malaikat dicanak Nabi Adam dikurulingkeun gitu keur nganyahokeun kaagungan-kaagungan nu aya di langit bahkan di jero langit ditemongkeun rupa-rupa kahengan langit bahkan wato pasbih malaikat tawaf jeung dinyana bari nyanak Nabi Adam pis samawati ka langit hiji sampaikan ka langit 7 terus di bawahnya bak minangkana ditemongkeun rupa-rupa keagungan keajaiban nu damel ku Gusti Allah dicanak dina naon dina leher malaikat tawaf ngurilingan ngubeng langit hiji sampai 7 gitu. Sabab miqdaro miati amin gitu kira-kira 200 tahun nyaba ka langit hiji sampai 7 ngubeng dicanak ku malaikat bari ngubeng teh jeung malaikat otomatis apa-apaan hiji sampai 7 karo mustawan suruh apa sadayana eta teh kira-kira 200 tahun gitu 200 tahun teh can aya nu saeja nih teh can aya Siti Hawa ge bojona teh can aya rek Nabi Adam gitu rek Nabi Adam tas itu summa khalaqo parsan minal miskil abya tos gitu Allah taala ngadamel kana hiji kuda bahanna tina minyak misik bodas nyeun kuda dah gitu ketutungganganana tina misik anu bodas tina kasturi bodas gitu bahkan wal azfar jeung minyak azfar teh tak bidadari di sawarehna engke aya nu dijieun bitisna tina azfar tembus teh katingal di jero-jeroana teh leungitna wah gitu nah matak yuqalu lahu maimun gitu cek jikir bahwa ngaranna eta kuda anu dijieun tina kasturi bodas teh maimun gitu walahu janahani ieu maimun teh ngabogaan 2 jangjang mun di urang Pegasus kuda terbang atas kudana sembrani ini kan gitu tah mata geus aya ti zaman Nabi Adam keneh kuda terbang mah sabab eta mah tutunggangan anu saroleh mata lungsurna teh ka nabi-nabi kanu saroleh deui we para wali ge aya ti wali ka wali deui we gitu eta mah da warisan nu agung soleh abidin wali kitu jeung kitu jadi geus aya gitu zaman Sandar ge paling bogaan kuda Pegasus Pak Maimun ngaranna teh di dieu mah gitu mun zaman Romawi kuno mah Pegasus teh kuda anu make anu aya jangjangan kuda terbang tah ngaranna teh Maimun ngabogaan 2 jangjang minad duri wal marjan tina naon si jangjana tina ieu tina berlian ujung marjan intan berlian nu warna wah pangalusna gitu nah eta dijieunna teh jangjangna teh udah lain keur jelema sembarang sudah keur kakasih Allah itu maka parokibahu Adamu ge naik we Nabi Adam teh kana kuda eta teh kana Maimun teh gitu wa Jibrilu akhidun bil jami tah malaikat Jibril bagian naon nyekal kana naon kana kadalina eta ku kuda ditungsun ku malaikat Jibril jadi geus aya tah eta nu panggalan numpak kuda terbang teh Nabi Adam gitu bisi hayangnya mah kuda enak wah kuda terbang Nabi Adam heula nu panggalana Nabi Adam heula matak malaikat Jibril anu bagian nyekel kadalina gitu dicekelan ku malaikat Jibril wa Mikail alaihissalam an yaminihi malaikat Mikail ti katuhu gitu wa Israfil alaihissalam an yasarihi dikatuhu Mikail di kenca Israfil dikawal teh kuda teh tah nu nungtun bagian nungtunan kadali kuda mah malaikat Jibril sok teh agung kumaha Nabi Adam gitu itu an yasari mata watopu bisa mawati kullaha bang we halaliber kabeh
nguliringan pirang-pirang langit ti hiji sampai ka tujuh. Nah Nabi Adam terus nganggo tunggangan kuda terbang gitu di nu kadalina ku malaikat Jibril yang cakatu dikawal ku malaikat Mikail jeung malaikat Israfil ngubeng ngurilingan langit ti hiji sampai ka tujuh. Saya kan sakabehna eueuh nu kaliwat kullaha sakabehna gitu kapapai matak wa huwa jeung ari Nabi Adam yusalimu alal malaika nyalaman ya Nabi Adam alal malaikati ka pirang-pirang malaikat supaya kulu mangka ngadauh ya assalamualaikum gitu setiap langit penjagana assalamualaikum kubek terus gitu pada masing-masing langit aya pendudukna pada malaikat aya penjaga nah maka paya kulu ngadauh ya para malaikat kabeh waalaikumsalam begitu bus ka langit ka hiji ka dua terus ngubeng setiap langitnya aya penjagana disalaman teras gitu eueuh nu kaliwat teh eueuh nu kaliwat dijawab kepada malaikat ge waalaikumsalam faqala mangka Allah taala Gusti Allah taala ya Adamu hei Adam hadihi tahiyatuka wa tahiyatul mu'minina doa Allah hei Adam tah ieu teh kahormatan keur anjeun jeung kahormatan keur jalma mukmin kabeh mata cara ngahormatna urang ka jalma mukmin ngucapkeun assalamualaikum gitu teh kahormatan ka anjeun jeung kahormatan keur jalma mukmin kabeh gitu mata di urang mah panen adab teh tata cara teh tata krama teh papanggih jeung sahabat ge assalamualaikum kan kitu teh kahormatan itu kahormatan naon min dzurriyyatika tidur tu sewu putu anjeun oke dina ketika papanggih teh ngucapkeun salam teh ti duriyah anjeun ke kitu Pima bainahum di antara pima dia perkara bainahum nu aya di antara mukmin kabeh zuriya kabeh ila yaumil kiamah nepikeun ka poe kiamah eta kahormatan dina ngucapkeun dina papanggih mukmin jeung mukmin teh ngucapkeun salam assalamualaikum kitu nepikeun ka akhir zaman ke moal leupas jalma mukmin ngucapkeun salam eta teh panghormat kahormatan mata kurang carana ngahormat ka assalamualaikum sarua dijawab waalaikumsalam gitu sampai oge teh geus aya dawuhanana gitu kahormatan keur anjeun kahormatan keur jalma mukmin kabeh jeung perkara nu aya di antara duriyah kabeh nepikeun ka poe kiamah eta nu bakal jadi kahormatan nyata ucapan salam nepikeun ka poe kiamah nya mata kadienakeun geuningan sunat urang masyhurkeun salam assalamualaikum jeung saha bae mata di antara naon di antarana keagungan Kangjeng Nabi teu pernah kapayunan ngucapkeun salam jeung saha oge. Kajen kurikulum sekalipun Kangjeng Nabi begitu jalma rek salam Kangjeng Nabi pangpayuna. Eta di antara keagungan Kangjeng Nabi anu sakitu agungna. Teu pernah kapiheulaan ngucapkeun salam batak sunat absus salam masukkeun ucapan salam teh tahiyah kade kahormatan kitu. Keur jalma mukmin kabeh eta di antarana nya. Ieu jadi urang apa naon awal-awal asal muasalna gitu. Geus aya ti zaman Nabi Adam keneh, geus aya gitu. Jadi we kahormatan kepada mukmin, dia kabeh henteu lepas dina ngucapkeun assalamualaikum gitu. Bahkan dina salat oge, kaluarna salat dina nalika ucapan assalamualaikum dina salat bae. Pan jadi kahormatan lagi assalamualaikum dina teh niat abdi kaluar dina salat. Nah rengse eta teh. Begitu salam pertama kakatu rengse eta teh. Nepikeun ka poe kiamah moal lepas assalamualaikum gitu. Jadi geus aya ti zaman Nabi Adam mula. Can aya nu sajena ieu teh. Can aya nu sajena makhluk nu sencan. Rek Nabi Adam meh heula. Gitu. Tinggal ke dina nyaritakeun ke para malaikat gitu. Malaikat sabaraha malaikat ke aya di payun. Gitu. Dina bab katilu fi zikril malaikat dina nyaroskeun kaum para malaikat. Wallahu a'lam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina
يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا